Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @mandina mara anu mikaresep kana dongeng Sunda nu digarap kusim goreng Mandina mara. Wargi sarina daramang danget ieu. Pamgi bae sareng rehat ni wargi sehat jasmanina, sehat rohanina digambirkeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara kusim kuring siang kalayan ungin. Wargi sadayana carios nu baris di pedal, carios engal karangan atanapi hasil karya Kileuksa di Sumedang nya wargi. Janten karya Kileuksa mah sahabae nu nganggo kitu seueur kitu tah. Ngawitan di karangna sekitar tahun 80-an warginya. Tah bukuna tanapi carios nu di pedalnya eta judulna teh Ngadu Teluh wargi. Iya Ngadu Teluh nya wargi. Sami nih hasil ketikan ieu ge wargi sadaya. Hasil ketikan Kileuksa-nya sanes hasil komputer wargi. Kabungur kene spasina gitu deh tah. Teu benten sareng carios anu sanesna gitu. Nah, tawargi sadayana atuh kanggo ngawitan ieu carita Sunda dina judul Si Teluh sanes Si Teluh bangsat Ngadu Teluh wargi sadayana lah. Ngadu Teluh bagian anu kahiji mangga jadi jeung ngadangkeun wae etang-etang landung pang beberahmana. Lembur cikau teh dina kayan peuting kacida jemplingna anu kadenge ukur soragaan jeung jangkrik. Patembalan jeung baturna langit lenglang taya aling-aling bentang baranang ting karatip sarta ting kariceup. Ting borelak rir mutiara mawur dina permadani biru. Dina kayan kitu ronda ngariung digarduh guntreng we ngalobrol sarta harita nyaritakeun jaman keur ngora teh. Jadi ieu mah itung-itung ngabeberahmana sangkan ulah keung teuing ngabang berangkeun tunduh deui. Mangsalam anu kagdidan ngaronda teh harita. Baturna budak ngora duaan saurang deui teu datang aya halangan cenah. Tapi sakasanajan kitu ge nu ngaronda tetep sumangat. Jadi henteu ngurangan kana tanggung jawab. Teu sangkanya di urang bet aya jelema kitu tegaan ka budak teu boga rasa kamanusaan jeung telengas we deui. Ceuk mangsalam bari ngasurkeun suludurukan seuneu harita hurung ngagedur atuh haneut digarduh teh. Naon teh ai teh mang? Ceuk Hardi bari nyarande kana tihang. Eta jang nu beunghar tea geuning. Ka anak teh nepi ka tega nyiksa. Tanagana diperes pangabutuhna teh dicumponan. Malah saeutik dicarekan bari disiksa. Maksud teh salah saeutik dicarekan bari disiksa eta. Wanita teh geus di luar kebiasaan atuh. Asa teu wajar hiji kolot kitu peta. Kitu ceuk mangsalam harita bangun anu ambek pisan. Teu manuju kana kitu laku lampahna. Muhunnya saha teh eta teh? Hardi can ngartieun. Si Ian tah salaki si Ino. Nah ada beuki dieu teh kalaka beuki matanghul, mahiwal beda ti batur. Paribasa teh ayeuna mah geus teu guna. Magare kolot mah maung oge galak tarangahakan anakna. Tapi naha di manusa ka anak teh aya nu kitu nya. Ceuk mangsalam beuki tandes nyaritana. Oh Kang Ian, nya manggo naon atuh nya? Moal nya eta ka budak nepikeun ka kitu nya mang. Kamari ge abdi teh kungsi Mang Ihan, jang parid teh tadi titah ngalakalapa. Mangkaning tangkalna jangkung da eta mah mang matak paur we anu menenjo teh. Budak tepikeun ka ngadeg-deg naek heuh. Leungeunna oge ngeleleper mun ragrag mah wah. Moal katurungan eta budak teh mah. Coba moal burung karijenatna we lah
lamun dagrag teh mah. Cek Hardi ayeuna mah karak ngarti kana omongan Mang Salam. Nya kitu jang. Jadi kacidatinge eta teh sarua bae jeung nitah paeh kitu mah. Pan Mang oge kungsi manggihan. Jang paride dititah mangul tihang hiji. Mangkaning tangkal puspa berat. Damani mayekeh atuh budak teh. Aduh, urat beheungna oge nepikeun ka ranteng. Leuh lamun kalesotan teh nya moal burung ninggang kana sukuna eta. Komo mun labuh mah geus we ninggang beheungna moal burung paragat nyawana oge. Kade urang ngajang nya ka anak teh ulah nepikeun ka kitu doraka eta teh. Sabab anak teh lain hartina milik urang eta teh. Heuda ngandar mak kaditipan sanyana mah. Kitu ceuk Mang Salam harita meninggalas manehna karunyaeun ka Paride anu nasibna beki di beki goreng bae. Rek kitu pantes Mang eta mah. Teu salah deui nu kitu mah. Ijan teu ti tadi cicing wae ayeuna mah milu ngomong. Pantesna kumaha jang ceuk Salam bari ngareret. Lah apan Mang oge terang meureun. Jang Paride pan lain asli anak Kang Ian eta mah. Eta mah anak Kang Otang teh lain. Anu matak pantes da kasebutna ge ka anak tere. Atuh Ceu Inoh pantes deui. Manehna mah komo deungeun-deungeun bolongkotan. Teu anak tere-tere acan. Kitu ceuk Ijan harita manica petang. Nya jang kaharti ku mangge malah da batur ge nyarahun atuh. Yen Paride nya lain asli anak Ian. Tapi pikeun manusia anu boga rasa jeung rumasa mah anu ngarti kana salah jeung bener tong naon boro kasebutna ka anak tere najan ka anak batur ge kudu nyaah. Kudu boga kira-kira komo deui tah nu kasebutna budak yatim jeung pahatu. Paneta kawajiban sarerea pikeun ngurusna. Mun hiji lemur aya budak pahatu lali sartina anu geus teu indung teu bapa eueuh nu miara pada ngantep sarerea eta teh sarerea ge dosa jang. Kitu ceuk Mang Salam harita bari papetang. Ari kitu kudu kumaha atuh nya? Da heueuh karunya jang Paride dah. Mata kuatir bejana sakapeung mah tara dibere dahar cenah. Kitu ceuk Hardi. Ceuk saha ieu teh jang? Mang Salam ngareret ka Hardi. Nya aya bejana da loba anu manggihan Mang. Kitu ceuk Hardi harita. Ku tante nembi kaki itu lah. Nah atunya. Lamun geus teu suka mah kacicingan bikeun ka Mang kitu. Nada moal rugi tah ngingu anak jelema mah. Kaala gawena jeung aya hikmahna. Mana komo kawas batur. Heeh. Jara di bapa asuh, indung asuh, jadi bapa angkat, nyakolahkeun ulas-ulas. Heeh. Melas-ulas gitu tah. Cika tuh ieu mah da jang Paride mah henteu ngarisikeun ka batur atuh. Malah mah si Ian jeung si Inoh anu milu seubeuh manehna mah. Milu ngahakanan harta ditinggal Nyi Idah apan. Ceuk Mang Salam bari teu gregeteun bet ku ngewa ka sikep Ian jeung Inoh teh. Geus amang ulah ngomong kene batur pamali lah ngupat kagorengan batur teh lain. Ceuk Hardi ingetin kana papatah di palebe yen jelema mah ulah sok silih gorengkeun cenah. Tapi kudu silih elingan. Lain ngupat ieu mah nyaritakeun kitu ceuk Salam. Naon bedana ngupat jeung nyaritakeun Mang? Ceuk Ijan. Ari ngupat mah nyaritakeun kagorenganana. Ari nyaritakeun mah ngabejakeun kalakuanana. Kalakuan nu gorengna naon bedana jeung ngupat eta Mang? Ceuk Ijan deui. Nya adi lancuk meureun. Bener ya. Geus migawe dosa urang teh nya. Ngaronda teh ngadon ngupat kagorengan batur. Ganti ulah ngomongkeun batur matak nambahan dosa eta. Ceuk Mang Salam bari nyerengeh. Nya ngadongenge atuh Mang kadinya lah. Ceuk Hardi bari nyerengeh. Dongeng naon atunya. Naon ela nu sakira matak Mang pangat Mang.
atawa anu pikasirieun tah supaya ulah tunduh pokona mah. Mang Salam mikir neangan picaritaeun keur ngahibur diri sarta ngabeberah baturna. Jadi ngarah pitunduheun teu ngaganggu ka anu ngaronda. Ieu pok di Mang Salam ngomong, "Kieu Jang, mangnya rek nyaritakeun hiji lalakon ieu teh anu kungsi kaalaman ku Mang sorangannya. Baheula keur ngora memeh boga pamajikan kungsi parearea omong jeung hiji jelema. Nah da eta mah isukna teh Jang terus nyeri beuteung seueur pejit murilit sirah lieur sakujur badan asa pasiksa. Tah harita Mang teh teu ka dokter da jauh jeung mahal deui. Mang teu boga duitna. Nya ku indung Mang teh dijampean kanu bisa. Ari ceuk dukun teh Mang teh aya nu ngabaruang cenah. Beger was sok sieun paeh Jang. Tapi barakah aya keneh milik. Sabisi dukun teh elmuna luhur. Nya beuteung Mang tah dikenyotan. Dipapai nepikeun ka bujal kana dada kana iga burung malah nepikeun kana beuteung. Da aneh eta mah Jang. Aduh, geus dikenyotan teh tinggorehel barang-barang anu teu meunasabah. Anu teu pararantes we lah. Kaya ning paku tah atuh cucuk salak, bubuk meling jeung bangsal. Tina naon eta teh Mang? Hardi heraneun. Nya tina kulit Mang pakuna pokona mah sakur anu dikenyot tah bijil bangsa barang-barang anu pi kapaureun teh. Jeung aneh we deui eta mah. Oh, kitu terus kumaha tah geus meunang pakuna? Cager saminggu. Tapi berek deui jadi beuteung Mang teh kembung. Karasana ungap, napas sesek. Menang 5 bulan mak lah. Kitu cenah ceuk Mang Salam bari nepakan beuteungna. Cagerna kumaha Mang? Dijampe ku kiai. Ditapaan menang saminggu. Nah atuh Jang dina peuting ka-7 waktu keur ditapaan. Mang teh ngimpi ngising lah. Da anu diisingkeun teh pendil paranti ngaliwat. Tarusna kumaha tah Mang tah? Ceuk Ijan bari colohok. Keur saning Allah cager Mang teh isuk teh. Isukna teh beuteung kempes deui awak sehat deui. Nepi ka ayeuna Mang tara geuning parna. Nya ari nganukur sales mah jamak we eta mah. Kitu ceuk Mang Salam bangun reueus pisan. Hardi jeung Ijan harita carolohok bengong teu percayaeun ngadengekeun dongeng kitu. Disangkana mah ngawadul we tambah bau sungut nyaritakeun tambah ngahuleng. Teu percaya abdi mah ah. Nah eta teh dongeng atawa pangalaman. Ujang mah aduh. Ieu mah lain dongeng Jang, tapi pangalaman nyata ieu mah. Ceuk Mang Salam. Leuh, buah-buah obrolan Kang Satar teh bener nya. Ceuk Hardi, nya kumaha obrolan Satar teh? Mang Salam harita colohok. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda di YouTube-nya dina channel @manggina mara. Jadi jeung ngadongkeun kasadayananya namun ulah hilap wargi subscribe-na kitu tah di antosnya. Kantun mencetnya like and share-na kitu tah. Oge naon teh? Bel-na dipencetnya wargi. Turun ke wargi sadayana lah. Ya lah orang tenang ya wargi. Macam dongeng tak ieu ngadongeng teh warginya. Ieu langsung ieu sanes tayang ulang. Mandina mah sadena langsung direkam-rekam lagi ayeuna. Da ieu saparos ayeuna. Anu langsung ieu nya ieu sanes tayang ulang. Ngari buku nama pan. Peti kapungkur teh sudah dijelaskeun buku anu lami pengarang nu lami kitu masih seueur keneh anu ngadangkeun warginya nu mikaresep kana ieu dongeng Sunda. Mangga itu atuh nama urang ngajengkeun carios ngadu teluh bagian nu kahiji ieu. Jeung ngadangkeun deukeun kareng senah. Ka abdi kungsi nyaritakeun tah ti jaman mak sarokeneh nepi ka Kang Otang jeung Ceu Idah malah aki oyon pisan tah
nurutkeun pamanggih Mang Satarma cenah eta teh keuna ku baruang cenah. Ceuk Hardi redang harewos tapi ngomongna nah make wani nyarita kitu. Naon buktina eta? Mang Salam kerung kahiji kasakitna teh sarua Mang, utah getih jeung sasar sarta geuringna teh eueuh nu lila nebikeun ka hanteuna. Tah katurug-turugnya tah tas pada nguruskeun harta warisan teh nya tah jadi anu dituding teh urang lemur bitung anu ngaran barkum kitu da teng saha eta teh kitu ceuk Hardi. Bisa jadi kitu gejang da heueuh jelema nu boga naon teh teluh mah jeung baruang teh aya tapi lamun kadengieun ku si Ian mah matak jadi pasea jang eta teh. Ceuk Mang Salam bangun rada sieuneun nyatang tuh sabab ceuk Kang Satarma Kang Ian jeung Ceu Inoh teh tata eta teh mata-mata haji barikum cenah anu sarua jahatna eta teh Mang. Sarua telengesna mejeuna we lah ditakol huluna mah. Mang Salam seuri, ih lain moal ngomongkeun batur tadi teh na geus der deui wae ulah nyaritakeun kagorengan batur wae atuh. Dongengna nu rame nepi ka seurieun anu teu matakna wahan dosa. Ceuk Ijan harita ngelingan deui lantaran obrolan teh geus jol deui kana urusan eta. Aduh teu garasa bogoge lah. Geus mending eureun ngobrolna lah. Mending geura laliar ka ditu lah. Ngider ka jero lemur langlang kitu cikau teh bisi aya bangsat. Cik Mang Salam terus kuliat ngalampengkeun urat. Sarerea lah ngarah resep pokona mah ceuk Hardi. Ayu sarerea ge lah cik Mang Salam. Nya geus kitu mah terus singkil Mang Salam teh Hardi jeung Ijan ge kaluar ti gardu. Terus lalimpang mapa jalan gede bari nakolan kohkol awi. Sarana halimpu patembalan sarta dibarung ku ngahariring dilalakonkeun sora londok dikendangan ku punten dialokan ku sora londok dikendakan ku sora gaang dipirig ku sora jangkrik. Ku ayana harita rada ronda malam teh manehna urang Cikao ngarasa ayem ngarasa aman tentrem taya kamalang jeung kahariwang sebab aya anu naringakeun dina mangsana salere tibra. Jadi manfaat aya ronda anu karasa ku salerea mun bisa miara katengtreman jeung keamanan mere rasa ayem ka pangungsi lemburna beden pangisi lemburna. Tapi lamun aya ronda teh ngaganggu nu tibra sare ngagandengan anu giliran cicing di imah lain ronda ngaranna meureun eta mah. Tah kungsi aya duaan ngaronda teh bari ngagugusur kaleng kosong sapapanjang jalan. Atuh kadengena teh ngagulumrang matak gandeng ngaganggu nganukeun sare tapi da teu karasa mangpaatna ronda teh sabab lain mereka tenangan tapi kalah matak jengkel kana hate. Ngan untung di Cikao mah langka anu kitu teh. Lolobana mah ngan kana maksud jeung tujuan anu ronda wae nyatana pikeun ngajaga keamanan jeung katengtreman. Bisi aya mau ngamuk ke jameta nya ronda anu pangheulana nyaho ronda anu ngabejaan ka balarea supaya salamet tina balai. Harita Mang Salam jeung baturna duaan maju anca bari ngahaliang sakapamanggihna dipirig ku nakol kohol najan sederhana tapi ninggang kana wirahma lumayan mawa gerah kana pikiran. Jadi mawa ludeng jeung sumangat jeung tina rasa sieun jeung tunduh teh. Dikarasa harita teh jog anjog ka deukeut imah Ijan, Mang Salam bet panasaran ayang eureun atureg eureun punten wargi ka imah Ian nya aya Ian ya Ijan ieu teh. Keselat Ijan deh. Jep nu nakolan kokol teh jempe
Ijan tumanya, nama keureun di dieu mang. Teuing atuh ngan hate bet marod gieu ye. Hayang nempo ka sambudeun imah jang Ian ye. Urang ka jero yeuh keuna da pakaranganana teu dipager, asal ulah niat jahat lah. Asup saeutik mah teu nanaon. Mang Salam hayang nempo ka imah Ian di kadeuketan. Ah, sieun anjing ah, ceuk Ijan. Nada teu ngingu anjing jang Ian mah ngingu oge ucing. Nama tuh mang teu heula ah, ceuk Ijan akhirna nurut. Nya ieu atuh kenela mang nu ti heula, tapi kade ulah gandeng. Bisi kade ngieun kudu boga imah. Ege disangka bangsat. Moal atuh, namlah mang teu heula. Geus kitu mah harita terus ting ketayep asup ka pakarangan imah Ian. Harita jiga anu loba kasieun bisi disangka bangsat kudu boga imah. Tapi Mang Salam terus maju panonna oge ulah tereret nenjo ka anak kakenca jeung ka katuhu. Ari Ijan jeung Hardi harita teh nuturkeun paneuri. Kokol dijingjing ku leungeun kenca. Dengan katuhu nyekel panakol, dua nanage rancingeus henteu cilireun. Barangko kagolodog Mang Salam teh ngarengkog deui. Ari Ijan terus maju cedok ka teungar. Harita teh gebegreg eureug harita. Mang mah teu ngabejaan. Engge ka teungar ah. Cik Ijan ku gulutus terus luak dieu. Ulah gereuh atuh. Tempo eta tanu hees dina golodog saha. Cik Mang Salam harita ngahareos curugna mani ngacir kana golodog teh. Jadinya aya nu ngalemeng hideung nambruk dina golodog. Ijan jeung Hardi mencrong panonna dibolototkeun tapi dati sidik sebab ukur remeng-remeng teu pati caang teh. Tuh da nya anjing meureun mang kade ulah geruh. Bisi hudang ku malamna gogog ka urang. Pan matak garuh ah, bisi bumi nyaring ke. Kitu cenah ceuk Hardi bari undur-unduran. Ah ujang mah damang mah nyaho pisan. Ian mah teu ngingu anjing cikan nginjem paneker atuh. Ceuk Mang Salam harita ngarasa panasaran. Ijan harita nurut song paneker dibikeun cekes-cekes guru-huru berai caang tiluan calohok bengong. Lantaran najan ngan ukur sareretan sarta teu pati sidik nu hees dina golodog teh lain anjing tapi budak ngagebeg sarerea ge. Hah? Jika jang parid mang ieu. Cuk Ijan bangun nu teu pati percaya. Heuh, jika jang parid dieu nya. Cik geuingkeun lah. Nebet sare dina golodog cenah karunya teuing. Kitu ceuk Mang Salam bari colohok pes seuneu pareum katebak angin. Repoek mangkaning panon seseuneun keneh anu ngaringkuk dina golodog henteu sidik. Ari maraneh pan moal batre lain Mang Salam. Anu matak tinggalun mang. Sia mah kumaha tuh. Mang Salam bingung. Kieu mang pasti aya sababna teh. Kumamun jang parid teh urang bawa lah ka Garuh. Keuneu ulah digeuingkeun da nya. Nyaring ente ge oge nyaring sorangan maksud teh. Tangke urang tanya di Garuh. Ka hiji salse, kaduana luasa jeung tumanina jeung caang deui mang. Ijan harita usul. Wargi sadayana sanes kirang sono ieu teh nya. Rupina carita Sunda dina judul Ngadu Teluh. Karangan Kilik sabagian anu kahiji wargi. Dicekapkeun duikeun ka dieu bae. Pamugi ieu carita Sunda katampi kalian kabingahan. Insyaallah atuh ngadu teluh bagian anu kadua enjing dina waktu anu sami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Sim geuring nu mancen Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun ka wargi sadaya wagi di YouTube dina channel @Mang Dina Mara. Atur nuhun ulah hilapnya subscribe-na kita. Subscribe-na aduh asa. Diantos wargi sadayana. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.